Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng enjing kepala wargi sadayana napingkeun wasta SIM kuring nyaeta Siti Wahyuningsih. Kelas 12 TI 3 nomor absen 34. Di dieu abdi bade maca teks artikel bahasa Sunda kasenian wayang golek. Salah sahiji kasenian Sunda anu populer di masyarakat yang kiwari nyaeta wayang golek. Komo sanggeus bisa disiarkeun dina radio jeung televisi. Wayang golek beuki dipikaresep bae ku balarea, boh di kota boh di Palemberan. Lamun sekalian aya nu hajat nanggap wayang golek nu lalajo teh ilaharna sok tumplek di mana mendi. Atuh toko-toko dina pawangan apan geus dipikawanaon pisan ku masyarakat urang. Umpamana bae Gatotkaca, Arjuna Bima, Dona, Semar si Cepot jeung sajabana. Leuwih hiji bukti yen kasanian wayang golek teh geus raket pisan jeung batin urang Sunda. Wayang golek teh hiji panggelaran anu mangrupa gabungan sababaraha unsur kasanian, nyaeta seni sastra, lalakon, seni karawitan, gamelan, seni sawara, sinden, jeung seni gerak atawa tari gerak-gerik wayang. Anu jadi lulugan dina pagelaran wayang golek nyaeta wayang golek nyaeta dalang anu pancenaan ngalakonkeun carita. Kamaheran dalang dina ngaguar carita ngigelkeun wayang nepikeun palapisah atawa ngabodor ilaharna jadi takeran di pikaresep hanteuna hiji pagelaran. Wayang ku nu lalajo ku lantaran kitu. Dalang teh diperedih pisan kamaheranana dina rupa-rupa widang. Asep Sunandar Sunaraya umpana dalang anu kiwari pamasur kaladep ku balarea teh lantaran kamaheranana dina rupa-rupa widang kasenian sarta bisa ngasongkeun hal anu anyar. Salianti ngigelkeun wayang, dalang oge ngagunakeun parabot sejen nyaeta campala jeung kecrek. Campala teh sabangsa palu anu sok ditakolkeun pikeun ngatebetkeun hiji omongan atawa hiji peristiwa anu keur dilalakonkeun. Ari kecrek pikeun ngatebetkeun suasana, utamana dina adegan-adegan perang tanding. Di sagedegeun dalang nayaga oge nyekel kalunguhan anu penting. Apan para nayaga pisan anu nabeuh gamelan teh. Waditra kasenian anu ilahar digunakeun dina wayang golek di antarana kendang, goang, saron, pinang, bonang, jelong, gambang, jeung rebab. Carita anu keur dilakonkeun ku dalang sok diselang-seling ku sinden, nyaeta juru kawih, tukang ngawih, anu nebangkeun lalaguan. Ilarahana lagu anu ditebangkeun ku sinden luyu jeung peristiwa anu keur dilalakonkeun. Upamana bae dina peristiwa
pikasedikeun sinden ngebangkeun lalaguan. Carita wayang teh asalna mah tina India. Babauna tina buku Mahabharata karangan Vyasa jeung Ramayana karangan Walmiki. Mahabharata nyaritakeun turunan Padawa jeung Urama anu marebetkeun nagara warisan karuhunaan tepi kaarina akhirna perang cabuh di Tegal Kuruserta anu kawentar perang Barata Yuda. Ari Ramayana nyaritakeun Rama jeung Sinta. Dina Ramayana aya sampalna carita anu ngalakonkeun Sinta diculik ku Rahwana raja nagara Alengka. Sabada peperangan Sinta bisa dipiliki deui ku Rama sarta ditatah labu geni ngaduruh maneh pikeun ngabuktikeun kasucian dirina. Sanajan asalna tin India, wayang teh geus jadi benda budaya Sunda ku lataran kitu. Salaku urang Sunda, tangtu bae urang kudu milu ngariksa sangkan wayang golek teh langgeng di pikaresep ku balarea. Sakurang-kurangna urang kudu wanos sarta mika resep kasenian wayang golek. Sakitu wae ti abdi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.